Erek nyieun konten YouTube mah dar bae naon bae oge sok direjekian anas loba nu nonton jeung henteu na loba jeung henteu na engke waktu nyieun konten YouTube mah atau konten kreator mah sarua kos nu dagang rek nu dagang nu murah terus kualitas rame dagang cowet oge sarua matak aya nu di matak digawean oge aya nu meuli entong nyapirakeun ka pedagang sejen teh tah da eta mah kitu bae ngan era we di kamera teh sok aya mah der pokona mah nyoba kege ka ditu na ge kaparanggih yo mah mus sieun mus era mana kumaha sok diajar tumpak motor mus ulah bisi labuh sieun bisi katilang nya ku iraha bisana diajar kitu we mah nya nu ya mah di center ka dieu deng dek ka ditu di center ka dieu itu nya kumahaan kira sahanya jadi bintang terfavorit Sinepa. Bintang Sinepa. da hirup mah coba-coba kenanya untung jeung rugi moal nyaho untung moal nyaho rugi teh diacakan mah mah nya Sugan gitu mah ngopi sok gerak deracakan ieu mah cenah diajak ngonten cenah urang kudu ngonten naon nya ngonten naon bae cek urang teh aya jawabanna teh deui cek manehna teh pan kudu nu viral hayang kudu viral teh cek dewekna nya teu nyaho viral henteu nu pokona mah prung gawean cenah pan era di hareupeun kamera teh urang teh kieu yo erek kumaha bae urang asal pede segala rupa ge eleh kudu pede an era we barejang sunya musa mesem palayan urang ya tempo era lamun teu pede mah sarua bae pokona mah acakan entong harepkeun duh nya menang ceng acakan hayang nyaho loba da YouTuber oge nu teu nyaho masa depanna eta teh nah arek maju konten teh nah arek angger naik bangkrut gitu pokona mah emang gerak prung entong sok ngalamun teh kaharepna bakal kumaha hayang viral ek henteu pokona mah prung gara gawean lain dong keok mah dipacok lain eta nya cokolot baheula mah cenah batu ke zaman jaga mah cenah bakal bisa dihakan gosip bakal bisa dihakan kumaha eta artiana teh nya pikir mah jelema teh nya bisa silokan teh nya pantuas meureun keripik oge anu aya nu teuas mah meureunan ripuh kan henteu teh komo batu meureun nya kumaha artiana adon incah we nya nya geus lah pokona mah ayeuna mah dulur sadayana
Doh, anjir jadar mun teu tadi dikieukeun teh nya. Meureun dek ngetepe dek. Tong kapoekan pancek urang mah nya beungeut teh nya. Geus pugu alus tadi. Teu masalah. Ieu teh tah bos Pariska ieu teh. Panggungana. Tadi tanu ditembongkeun teh golongan penyanyina. Enggak apa diupin jok mobil. Nah, unggah poe oge ieu teh. Unggah poe ge di jok mobil. Geus merenah we lah geus hirupna geus geunaheun. Duit nu daratang. Kayak geranya ieu na video panggungana dikirimkeun. Paris Kanada tah tinggal kontak we ka dieu ka tah bawah. Ieu teh pokona mah sajajar we lah jeung golongan Adela. Kan heuhan jakal teh poek topian mah ya ceuk urang mah. Yang pokona mah kitu bae lah sok cobaan. Waalaikumsalam. Geraprung nama nyar nyambut rezeki malah kumaha bae carana. Entong sok pantang menyerah orang mah. Pejuang duit bae lah. Ya. Geus nya ti kula sakitu we nya.